Sampurasun. Rampes. Kumaha dahana? Alhamdulillah ibu bedamanya kudu arang budak sadaya. Sok sataacan gajah kaen pimpin lodongan. Ibu-ibu baris di absen dulu. Izin? Ibu, adek kurang teh kedah ngajaga Kebersihan. nanti kebersihan teh sabagian dengan no? Iman. Datang tos barang uang, tos tadi kelas istirahat jajan di kantin, lain-lain lalu kecil. Mohon. Sataacan aja ibu teh bade aya prites lah hidup. Ya, aya prites lah. Ibu tos nyejuk geulingnya kana grup WA. Sataacan dina grup kelas, nya kaca di kawitan ibu. So, kalau betul lah, ibu diundang ka kanana. Ibu hidup di ulah. Atau saya? Sok, ibu dikawitan. Sok, kerjakeun. Ayeuna minggon kamari kurang teh belajar menang materi naon? Kalian nyarita di hareupeun jalma rea. Ibu bade naroslah saha nu emut ngeunaan materi minggon kamari diantara tuh. Sok, kumaha biasa? Struktur diantara ibaratna ini jadi salah bagian. Eta anu hiji salam berucap syukur, anu kadua salam hormat atau salam pangajen, anu katilu berdoa, anu kaopat terisi, anu kalima teh kacendekan kesimpulan, anu kalima penutup serta. Oh, saya Raida. Materi minggon kamari. Ayeuna saha nu ngabarugan pengalaman dina panata acara? Saha? Sok Rita kumaha pengalaman Ibu kantor jantan panata acara paturatinang Aturai kineung bageus. paturatinang Kineung. Bacanya paturatinang Oh. pengalaman jantan panata acara teh gampil kedah aya latihan sareng kedah aya konsep susunan acarana. Nah, sauri teh anu ngaduhan pengalaman senajan teu panata acara teh teu gampil. Udah aya latihan supados lancar, supados urang teu beungeut. Terasa udah aya konsep. Di konsep Ibu, kumaha sakitu lain numutkeun abdi mah panata acara teh jalma anu ngatur jalana hiji kagiatan. Boe eta sawala, rapat, debat atanapi acara anu sanesna. Saperti dina ulang tahun, paturai tineung, dina anu dikawan oge sok aya Bu MC anu janten panata acara. Nah, leres pisan. Sok aya dina acara oge nya, dina sawala, debat, rapat, malihan dina acara nikahan jatuh kerami, terasa ulang tahun, tepung tahun. Eta oge sami aya panata acara MC. Atuh naon manfaatna? Pikeun urang diajar materi panata acara. Tah, manfaat kurang diajar materi panata acara dina pertemuan urang kita dengan jalma. Eta manfaat kurang dina diajar materi panata Acara. ya. Ayeuna idah sing semangat diajarna. Sing semangat sadayana kaaktifan hidup dijantankeun poin penilaian
listening, peserta didik mampu menganalisis struktur teks panata acara dan mampu merancang isi teks panata acara. Tadi teh tos didudikeun ngeunaan hal mulai anu kedah dilakukan. Presentasi di payung halawan ngangge bahasa anu saeueum. Supados urang siap kanggo belajar. Sebutkeun warnana Oma, sanes tulisanana siap? Bacailah Ibu dikasih waktu 15 menit. Bacakeun naon cenah ngaranna. Panata acara nyaeta jalma anu dipercaya pikeun ngatur jeung nyusun runtuyan acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana nu kudu cacarita dina eta acara. Eta cenah wangunan panata acara. Janten panata acara teh nyata jalma anu dipercaya pikeun ngatur jalana hiji kagiatan. Terasa aya oge nyusun runtuyan acara, timimiti bubuka nepikeun ka panutup. Eta dina runtuyan acara nangtukeun sarta ngaturanan. Dangtukeun teu kenging wakabang ke pasprung urang ngarek nangtukeun. Tapi kedah nangtukeun heula. Bahwa nyaeta struktur teks panata acara. Struktur teks panata acara teh nu kahiji aya bubuka. Biasana kita ngarungku aya mukadimahnya. Terasa salam pambuka mukadimah aya ge puji sinaran syukur urang sanggakeun hadirat Allah Subhanahu wa taala. Eta kalebet kana Dina panata acara kan kada ngomong bahasa lomba tetapi bahasa logis. saya pisah patarosan teu dina. Pami urang janten panata acara nah eta teh kudu ngangge bahasa anu lomah atawa anu lemes. Tingali heula urang teh kahiji pamilona. Pami dina sawalam pamilon peserta naik pamilon. Saha? Kamu hidup di kelas saha? Mas kumargina tidinya teh aya kepala sekolah, aya kepala dinas, aya sesepuh, aya komite. Tuh, jangan tinggal heula saluyukeun sareng kamilona atanapi tamu anu nyupingan eta acara. Hartos sadayana. Nah, ayeuna mah ku ibu hidup teh baris dibagi kelompok tadi teh apa sukan logna serwang
kumaha. Atau dianalisis mana teksna. Nganggo anu sahaya sifat tingali. Anu situsna blogna kopi komala rasa saya tanya geningan. Kumaha ka strukturna mana bubukana. Mana nu sanesna sok tingali tah ieu buka aya bubukana sok sadayana aya bagian naonna cenah pamapagna mana pamapag dina jatuh rami mana disebutna serentampi mana serentampina aya sok ayeuna rancang geusina muhun kelompok hiji bagian analisis struktur sok kumaha Janten, assalamualaikum Bu. mangga sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring perwakilan di kelompok hiji bade ngajelaskeun struktur teks panata acara dina kagiatan sawaha. Rojokkeun nya sadayana anu kahiji teh nyaeta aya buka, anu kadua teh aya nataan susunan acara, anu katilu teh aya ngahaturanan, anu nada coba pas Dik ngadegeula ranggil. nada cobi pasihan contoh dina buku kasawala sapertos kumaha. Sok nada kumaha, sok biasa ngadegeul nada. Janten kieu radio contoh teh nyaeta kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibu guru anu parantos maparin waktos ka kelompok hiji kanggo medar tata acara diajar ngarang carita contohna. Sateacana simkuring bade ngawangukeun eta saderek Krisna. Girang serat saderek Rian sareng simkuring Kristia salaku kedap. Salaku panunggu catur supados tenyang kolong teuing kana waktos ka saderek Krisna dihaturanan kanggo medar tata cara diajar ngarang. Baras empakna kanggo nada. Nah, eta teh contoh tos biasa naon nada teh tos biasa menganalisis struktur nang ibu kata. Ayeuna ti kelompok 2 mangga saha perwakilanna. Sok Fauzan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nyaeta sami sapertos kelompok sawala. Nuka hiji buka, nuka dua nataan susunan acara, nuka tilu ngahaturanan, nuka opat nganuhurkeun, nuka lima mungkas acara. Mung aya nu ngabentenkeun dina bagian susunan acara kami dina sawala mah tara aya pamapag sok langsung bae. Ari dina jatuh kami mah sok aya pamapag nyaeta serentampi. Terus Fauzan, wah sok
Buka hijina di Itu dibagi. Ya, kamu kelompok apa? Oh, menjaga. Atas, atas, nah lama resepnya dina kegiatan sawalanya. Nah, ayeuna anu we anu teu tanapi anu dianggap esek dina pengajaran ayeuna. Kumaha Iqbal? Anu sesa dina kegiatan pengajaran ayeuna nyaeta dina kekecapan teks penata acara. Oh, kekecapanana nya hese dikumaha kan sediakeunana. Teu ngartos Iqbal mah. Menibu dengan terus Iqbal kira ngartos tapi diserahkeun kecap lesena. Diserahkeun. Tah teh dihapuskeun mangga Iqbal sareng anu sanesna kecap anu hese tadi. Sampun dianalisis teh kecapan hese pilarian dina kamusnya. Nah, janten kumaha ya bahasana nalika kurang bade janten panata acara. Mangga pilarian informasi, pilarian sumber-sumber anu sanesna. Bade tina internet mangga, bade tina buku paket mangga. Acan mulihnya urang aya cung anu bade nginepkeun ngeunaan kegiatan pengajaran dinten ayeuna. Sok ayo kumaha ayo ngadeg ayo. Janten kacing dekangan teh nyaeta panata acara teh tiasa disebat MC atanapi panumpu catur. Anu pancena ngahirupkeun jalana hiji kegiatan. Aya sababaraha struktur teks panata acara. Anu kahiji bubuka nyaeta nataan susunan acara. Anu kadua eusi ngahaturanan sareng nganuhunkeun. Sareng anu terakhir mukas acara. Sakitu wae Bu, hatur nuhun. Mohon, hatur nuhun ayu nya sapisan. Dina manehna sewang-sewangan ngadoa di kawitan. Doa rese